kacang? Oh, aya nu rek nganyang. Saan nu rek nganyang teh? Ya lin arek aya nu nganyang. Bisi ek dahar teh aya ngan kacang, mun teu resep angan kacang mah aya eta oseng iwung. Oh, Haji Mayung nyarekan harita ka urang. Si teu boga akhlak teh cenah si. Bener rek ka dieu eta Haji Mayung. Yeuh, lin arek aya Haji Mayung datang. Tah bisi ek dahar, bisi kaburu salatri. Oh, anu 7 kali cenah munggah haji da teh. 7 kali ieu teh cenah teu sopan cenah sia teh cenah kitu jeung gas nu teh diadanan cenah sia teu boga akhlak cenah tajwid gitu. Nu kadada deui sagala disebut. Heeh. Aing mah euy power euy aya Haji Mayung ka dieu mah sok nyarekan. Yeuh, bisi ek dahar, bisi kaburu salatri pan tita tadi teh can sarapan. Oh, nyebutna teh teu sopan cenah emang ieu teh haji cenah 7 kali ka Arabna oge si teu sopan teh teu boga akhlak kitu. Matak ieu lamun rek ka dieu euy abah teh rada soak ena teh mung sok sieun dicarekan deui euy sieun salah ngomong. Pan abah mah kasar ngomongna teh nyaho ieu teh nyaho adab gitu. Mun aya papanggih jeung maneh engke teh kade ulah salah maneh teh. Aduh geuning aya ieu kitu Pak Haji Mayung anu 7 kali munggah haji gitu nu ahli ibadah ieu teh ahli sodaqoh kitu bade aya pikerseueun naon Pak Haji kitu tah. Cenah anteu we bade ulin ka si Abah umpamana teh dengekeun heula. Ka si Abah umpamana teh cenah tah. Cek maneh teh bejakeun, si Abah mah teu aya ti kamari ge nuju milarian ieu kitu ieu teh acis rada kapepet bade namutan kalaresan aya Pak Haji ka dieu kitu bade namut we kitu ka Pak Haji cenah tamun balik bener alus euy tah kitu strategi ieu bisi hoream panggil urang si sok ajaran ku maneh ngomong kumaha Gusti Agung. Ya, bisi ek dahar tah. Ya aya angan kacang. Mun teu resep angan kacang aya oseng iwung bisi kabulu salatri pan tita tadi teh can sarapan. Salah kudu sing sopan atuh nu munggah hajina 7 kali gitu. Pak Haji Mayung mah kitu nu ahli ibadah teh kudu kitu aya ahli ibadah aya ahli sodaqoh sugan we mere duit. Kitu sok sekali deui kumaha? Gusti. La ilaha illallah nya teh kading tita teh bisi ek dahar. Jeung oseng iwung. Tita tadi can sarapan. Ulah keras-keras teuing ka Pak Haji Mayung mah. Bisi nyarekan sia bisi punung. Mending ge punung nya atawa carekan ci sok kudu Cisok kumaha carekan we carekan. Mun aya teh. La ilaha illallah. Ya, eueuh Haji Mayung rek datang. Iya tita tadi nganteran sangu teh bisi kaburu lapar kapan can sarapan. Hah, kitu ade carekan ya. Pasti mun dicarekan mah Haji Mayung teh mah papanggih jeung Abah bakal balik deui tah. Abah teh hoream euy lain teh sono ka manehanana teh. Lain teh sono lain teh eta. Ngan hoream dicarekanana euy sok rareuwas gitu. Ya ku sabab Abah mah ka ditu mun aya mah mawadahareun ka dieu euy. Abah damel kalana mau nepungan. La ilaha illallah nya teh kadenge ieu kita tadi tah sangu bisi ek dahar aya angan kacang angin iwung bisi kabulu saratri tita tadi teh can sarapan. Abang-abang jeung nu saliwang hararese teh di bawang nu bener teh. Tah, bale ga ingat Bali. Tah kitu jadi carekan mun datang teh adenya jeung. Heeh, ning ieu geus aya dahareun di dieu anjing ka beneran euy. Mal kalana aing nya na sakituna mah ini aya dahareun ieu teh. Mahapura ya nya Haji Mayung bisi teu papanggih ya Abah teh lingkungan naon sieun dicarekan lah gitu sakitu we nya Haji Mayung.